Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra wilujeng tepang Dewi sareng Mang Agustin. Mugi sadayana aya dina hibar kawilujengan, diparinan. Sehat berkah tur arageung milik, pikeun ngolah kahirupan. Satumtum urang masih gumelar di alam dunia. Anu saur babasan mah teu lila urang hirup teh, ku kituna Mang Agustin titip ka palamitra sadaya. Ulah ngantun keun solat, daa solat mah teu. Lilangan ukur nepi ka maot, tos maot mah paratos eureun. Teu gaduh dewi kawajiban solat. Duh. Hapunten, ngalantur Mang Agustin mah seueur banyol. Hayu bilih nyangkolong kana waktos. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Agustin masih medar dongeng dina carios, si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Agustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-102 pamungkat. Hea gajleng sah. Dibarengan ku jorokna, Prabu Ruswana ngagajeng sejang ngaya keun Dewi Panarajang. Bedo pusaka anu disabet keun rek ngalabeu heung, nepi ka agugurilapan alatan katojo ku cahya panon poe. Anu dina mangsa harita geus mimiti tatahar pikeun mubus kana panyumputan. Dina mangsa pakarang lawan geus rek keuna pisan kana sasaran, sakilat si Geot ngelok keun sirahna, bari sakaligus nubresken kujang kana palebah dada Prabu Ruswana. Sok sanajan mibanda pusaka sarebu nyawa, tapi siga anu boga panterangan eta raja teh, da buktina, teu ngantep kitu wae kana sakur Panarajang lawana, ari salila masih keneh bisa disingkahan maah. Gilek,
plos, seah, wut juralit, lep. Antukna maah galungan antara Sigeot jeung Prabu Ruswana lumangsung Dewi kalayan pohara pisan ragotna. Ari nyidangding jeung Prabu Purwita, nepi ka ateu sirikna teu ngiceup enggoning nuturkeun kacepetan gerak dua jalma anu galungan. Perkara ngabaringkos para gegeden walanggeni maah dipasrahkeun bae ka jalma-jalma anu geus barisaun Dewi gerak siga asalna, sanggeusna diubaran ku Nyidangding. Si Kuray jeung si Jemblong oge harita teh milumantuan, datayohna sarua dibebaskeun alatan jadi mihak ka Karajaan Purajaya. Yakin pisan nembe ninggal tina kacepetan gerakna oge abdi maah moal mampuh ngayonan Prabu Ruswana. Ceuk Prabu Purwita, siga anu ngarumasakeun kana kamampuhan dirina. Leres pisan, Kanjeng Prabu. Matak, keun wipasrahkeun perkawis eta maah ka Sigeot. Urang maah ngabantos ku doawi, margi mung murang kalih eta anu tiasa ngimbangan kana kasakten Prabu Ruswana maah. Sumuhun, Nyimas. Nanging, ari kapaksa-kapaksa teuing emaha abdi oge kedah turun kanggo makalangan, sok sanaos nyawa anu janten tandona. Ngadingi kekecapan Prabu Purwita anu samodel kitu, aya kareuus dina paroman Nyidangding maah, sabab eta raja teh bener-bener pinuh ku tanggung jawab dina kapamimpinanana. Heah. Siet. Di pakalangan, katembong Prabu Ruswana mapaskeun bedogna pikeun luar bincurang. Tapi, Sigeot oge henteu cileureun, gancang bae loncat bari sakaligusna jongkeun suku katuhu kana palebah sirah nu jadi lawan. Saah, lep, plos, siet. Sange plosna tajongan Sigeot, langsung bae Prabu Ruswana muterkeun awakna, nuturkeun gerakan lawan anu satekah pola hayangeun aya di tukangeunana. Saah, siet, getlek, gelenceng. Telat, tetela gerakan lawan teh leuwih gancang tina sangkaan. Sabab buktina, dina mangsa Prabu Ruswana karek malikeun awakna teh, kujang pusaka Sigeot kaburu ngageclek kana beu heungna. Langsung ngagelenceng sirah eta raja oge, sarta gugulutukan dina lemah. Sok sanajan geus ewuh sirahan, tapi ari awak Prabu Ruswana maah teu kungsi ngalumburuk, tetep bae pancuh dina tempat nangtungna, bari ngabubat babit bedog pusaka anu dikeu-keuweok dina leungun katuhuna. Tapi, teu puguh sasarana, da puguh oge geus misah jeung panempona. Anehna deuwih, boh tina beu heung, pon kitu dewi tina sirah Prabu Ruswana anu geus misah. Teu katembong getih anu ngagewor, ngan ukur sababraha keclak anu amuratel kana lemah jeung jujukutan oge. Pikeun sajongjongan, Sigeot maah tiba ngajanteng nempo kitu teh, teuing pedah pantrang narajang musuh anu geus teu bisa ngalawan, atawa teuing hayang nyaho ka anu bakal kajadian. Surungkai, pucung hul. Teu lila antarana, katembong tina beu heung Prabu Ruswana aya anu nyurungku siga sirungan. Tetela anu bijil teh sirahna. Ari sirah anu samemehna gogoletakan dina taneuh maah ujuk-ujuk ngilas teuing keamana. Hahaha. Prabu Ruswana lelenggakan sanggeus awakna aya dewi sirahan. Ari Sigeot, ti tadi oge tiba ngajanteng bari neu teup ka anu jadi lawan. Hahaha, moal bisa ngalumpuhkeun aing maah, Sargeot. Modar, siah, hiaah. Gajleng. Dina tungtung kekecapanana, sanggeus ngomong kitu teh langsung bae Prabu Ruswana ngagajleng pikeun muka Dewi Panarajang.
Antukna maah eta dua jalma teh hut-het pating sariat sarta pating kolebat Dewi ngadon galungan, teu eleh ragot batan anu samemehna kajadian. Rada tarik mikir si Geot oge sajeroning yang harupan eta raja teh. Sabab karasa, yen sanggeusna sirah Prabu Ruswana ngagelenceng sarta sirungan Dewi teh kacepetan gerak jeung hawa kakuatanana jadi mungkin ngaronjat nepi ka sababaraha tingkatan. Heah. Siet, gelenceng. Sajeroning lumangsungna eta galungan, boh sirahna, sukuna, leunguna sarta bagian-bagian awak Prabu Ruswana anu sejenna, nepi ka sababaraha kali pating gelenceng. Tapi, nya kitu teh bagian-bagian awakna teh langsung sarirungan Dewi, sarta kacepetan gerak jeung kakuatanana jadi mungkin ngaronjat batan samemen. Waduh bahaya ari terus-terusan kieu maah, sabab mungkin lila maah tanaga aing mungkin nurangan. Kedah kumaha atuh, ya Allah, gerentesna hate si Geot sajeroning neuteuk beu heung musuhna anu harita lir sirungan, kituna teh bari ditungtungan ku ngumaha ka anu maha kawasa. Kunci sagala kunci, saestuna ngan ukur anu geus kapaham. Kari kumaha kayakinan ka diri sorangan, jeung teu mangmang kana kasakten pangeran. Pasrah keun segala rupana ka anu maha sakti tur maha gagah. Jadi keun diri salaku saksi kana sakur-sakur kakawasaanana. Ngadenge anu ngomong kitu dina jero eun dirina, pikeun sakedapan maah si Geot tibang kurang kerung bari teu kungsi leupas neuteuk musuhna. Ya Allah tieu diri, ieu alam sareng pageusina, saestuna mung anjeun anu kagungan. Mangga masrah keun lahir batin abdi, Gusti, darumaos abdi maah henteu gaduh kakiatan. Bismillahirrohmanirrohim. Gebur. Aneh, sanggeusna si Geot ngagerentes kitu dina sajeroeun hateena teh, dumadakan sakujur awakna ngagebur di bulan ku cahya bodas, kalayan cahya anu jauh leuwih ngempur batan samemehna. Dina palebah sirahna, samar-samar ngalangkang hiji makuta anu masih keneh mangrupa cahya anu sarua. Prabu Ruswana anu dina mangsa harita awakna geus sampurna Dewi, pikeun sajongjongan maah nepi ka amolohok. Lain Prabu Ruswana wungkul deuwih, dalah nyidangding, Prabu Purwita jeung Prabu Sudasora katut anu sejenna oge, nempo kajadian anu samodel kitu maah siga anu dumadakan pohoeun pikeun ngiceup acan. Asaku kitu-kitu teuing tingkatan ilmu jang Geot teh, nyimas, ceuk Prabu Purwita, bari jeung paneuteuk maah tetep museur ka apa kalangan. Ya Allah bet asa ilmu salaki aing ieu maah. Batan nembalan kana kekecapan Prabu Purwita, nyidangding maah malah galecok sorangan dina sajeroning hateena. Heah. Gajleng. Di pakalangan, dibarengan ku jorowokna, katembong Prabu Ruswana geus ngagajleng Dewi pikeun ngayakeun panarajang. Bedok emas katut sakujur awak Prabu Ruswana anu geus ngagebur di bulan ku cahya beureum, nepi ka angempur sarta ngolebat badis samberan kilat. Bakat ku cepet gerakanana meureun mata kitu oge. Saah. Seu-seu keut bedok Prabu Ruswana diheumbat keun rek nigas beu heung. Lep gilek. Kalayan teu kungsi incah tina tempat nangtungna, si Geot maah tibang ngelok sarta gula gilek mangsa di hujanan kuruntuyan panarajang tinu jadi lawan teh, sarta sama sakali tacan ngayakeun panarajang balesan Dewi. Prabu Ruswana oge nepi ka pohara rewa seunana, sabab kacapetan gerak nu jadi lawan teh jauh leuwih gesit batan samemehna. Saah. Prabu Ruswana nojoskeun congo bedogna rek ngalabeu teung.
Ngan ukur ngagilek satik Sigeot maah sajeroning ninglar tina eta panarajang teh. Plos gap. Bareng pisan Jung ngeplosna pakarang lawan, dina gerakan anu pamohalan bisa katutur keun ku mata biasa, sakilat Sigeot newak sarta nyentok keun leungeun Prabu Ruswana. Dina mangsa awak lawan keur nyolontot, sanggeus pas maah guragiru bae Sigeot ngagitek keun bujurna. Buh kleng gebut gorentel, gorentel. Wah! Siga teu pira digitek saatik, tapi balukarna, Prabu Ruswana nepi ka angacleng aya kana sababaraha meterna, anu antukna maah ngagedebut ninggang lemah, sarta gogorentelan aya kana sababaraha kalina. Eug, agreh. Dina kaayaan keurnandangan kanyeri anu pohara, lain Dewi ngagebegna eta raja teh, sabab kacepetan gerak jeung kakuatan Sigeot jadi jauh leuwih rosabatan sanemehna. Tapi, teu lila antarana oge kaayaan Prabu Ruswana geus siga sasari Dewi. Ari Sigeot, malahnya suraseuri, kituna teh bari jeung ngagutak gitek bujurna sagala. Batan pipilueun seuri, boh nyidang ding, Prabu Sudasora, Prabu Purwita katut anu sejena, pikeun sajongjongan maah malah pating polohok nempo kitu teh. Goblok, hayo sia maju Dewi, kunyuk. Prabu Ruswana siga anu masih keneh panasaran hayang ngajajal kasakten lawan. Mending oge geura tobat, bisi cilaka. Kurang ajar, malah mapatahan sia, koplok. Set. Sanggeus ngomong kituna teh, harita keneh Prabu Ruswana meta. Katembong awak jeung gagaman pusakana mingkin ngempur, ciciren geus ngerahkeun tanaga lapisan sapinuhna. Modar siah, Sargiot hiaah. Gajleng seburut. Pikeun anu kasakitu kalina Prabu Ruswana miheulaan Dewi Narajang. Sigeot oge teu kungsi ngadagoan datangan wu jadi lawan, gancang bae ngagajleng pikeun mapak Prabu Ruswana. Kolebat, suoh, set. Saking ku cepat gerakan dua jirim anu harita keur galungan, pikeun panempo biasa maangan ukur melebatna dua cahya anu beda anu tembong teh. Suoh. Prabu Ruswana nyabet keun bedok pusaka pikeun ngalabiu heung lawan. Gebut gorentel. Teuing pedah geus eueuh lolongkrang pikeun gerak, atawa teuing ngahaja, Sigeot guragiru ngaragerak keun awak, sarta anu saterusna maah ngagorentel ngadon ngadiu keutan tungtung kalangkang lawan. Saah, crek. Sanggeus eureun ngagorentelna teh, sakilat Sigeot ngahaumbat keun kujangna kana kalangkang leungeun kenca Prabu Ruswana. Wah! Aneh, sok sanajan anu ditarajang maah kalangkangna, tapi Prabu Ruswana nepi ka ngagoak alatan jempol leungeunna ujuk-ujuk buntung palebah buku anu panungtung. Beureumna getih langsung mancer maseuhan lemah. Beda jeung samemehna deuih, ari ditarajang kalangkangna maah bagian awak Prabu Ruswana teh henteu sirungan Dewi.
Dina kaayaan pupuringisan alatan nahan kanyeri, katembong eta raja siga anu pohara pisan rewa seunana, sarta gura-giru nutup heula jalan getihna. Bah Apung anu harita geus milu nyaksian kana lumangsungna eta galungan, disagigireun nembongkeun ka bungah teh nepi ka agigisik sagala, siga anu teu percaya kana tetempoanana. Masya Allah. Alhamdulillah upami parantos ka pendak koncina maah, den, celengkeungna Bah Apung. Ari nyidangding, Prabu Purwita, Prabu Sudasora katut anu sejena, tita di oge masih keneh caan eureun pating polohokna. Heah, blesat. Taulila antarana, dibarengan ku jorowokna, Prabu Ruswana ngarahkeun bedok pusaka ka anu jadi lawan. Dumadakan tina congo eta bedok ngablesat cahya beurum, lempeng pisan kana awak musuhna. Gajleng, juralit, kle. Gancang bai si giot ngagajleng ka abelah kenca, sarta sanggeusna jujumpalikan heula di awang-awang teh napakeun dewi sapasang sukuna kana lemah. Ari Prabu Ruswana, dina mangsa si giot keur nyingkahan panarajang oge, harita keneh jojorelatan ninggal keun pakalangan. Teu cicingeun, gura-giru bae si giot oge nyusul musuhna, ditaluturkeun ku nyidangding jeung ku Prabu Purwita katut anu sejena. Tapi, lain rek kabur geuningan Ari Prabu Ruswana maah pangna ninggal keun pakalangan teh, datetela sanggeusna aya di hiji pileweungan maah malah ngarandek sarta ngajega, siga anu ngahaja ngadagoan. Ari si giot, sanggeusna aya dewi di hareupeun Prabu Ruswana teh pikeun sakedapan maah tibang neuteuk. Hahaha, moal bisa ngalah kelemahan aing ayeuna maah, ceuk Prabu Ruswana, anu tayohna maah ngahaja pangna lumpat ka tempat anu harieum teh, nyatana pikeun ngilangkeun kalangkangna. Teu kungsi nembalan si giot maah mangsa Prabu Ruswana ngomong kitu teh, malah red ka Prabu Sudasora, anu harita geus aya di tukang eunana. Kalayan teu kungsi aya kecap nu kedal, si giot jeung eta raja ngadon silih teu-teup aya kana sababaraha kedapanana. Teu lila antarana, katembong Prabu Sudasora unggut-unggutan. Ari nyidangding jeung Prabu Purwita katut anu sejena maah tibang kurang kerung nempo kitu teh. Sangaretna Dewi si giot ka Prabu Ruswana, tetela eta raja teh geus ngawatek Dewi ajianana, sakujur awak jeung bedok pusakana nepi ka ngagebur di bulan ku cahya beurum. Si giot oge teu cicingeun, harita keneh ngetrukeun pangaweruhna, sarta anu saterusna maah ngagajleng pikeun muka Dewi Panarajang. Heah, iya ah. Siat, suh, gilek, juralit, wut. Dua jirin dina warna anu beeda, koko lebatan dina kaayaan hiumna pileweungan, bari sakapeung paudak-udak tina tangkal nu hiji kana tangkal-tangkal anu sejena. Sababaraha dahan anu garedi oge nepi ka apating dorok-dok, balukar tina Panarajang anu mengpar tina sasaran. Nyarios naon jang giot teh, Kangjeng Prabu, tanya Prabu Purwita ka Prabu Sudasora, kalayan paniuteup anu nembongkeun kapanasaran. Batan nembalan, Prabu Sudasora maah malah gancang nyorowok bari semu tanggah ka awang-awang. Guntur. Seor prepet geleger. Satu tasna Prabu Sudasora nyorowok kitu, mega di awang-awang dumadakan pating gumulung di papaesan ku pating prepetna kilat, anu dituturkeun pating gelegerna sora guluduh. Raraah. Teu lila antarana, katembong si Guntur geus datang Dewi, dituturkeun ku salah sahiji naga anu samemehna diberiku dirina. Tingker anu galungan, sarta caangan nepi ka tembong kalangkang,
jorowokna Dewi Prabu Sudasora, sanggeusna dua naga persis pisan aya di luhureunana. Sok sanajan henteu kungsi dibejer beas keun heula, tapi Prabu Purwita jeung Nyi Dangding oge langsung ngalarti sanggeusna ngadenge kekecapan eta raja anu sarupa kitu maah. Heu, nembe emut ayeuna maah rehna salira disebat Sudasora teh, ceuk Nyi Dangding. Prabu Purwita jeung nu sejenna arumbut-umbutan. Ari Prabu Sudasorana maah tibang ngerengeh bae. Raraah. Seot. Dua naga meh bareng pating sirorot, ngadon ningker dua jalma anu harita ke urhut head silih tarajang. Nyi Dangding jeung anu sejenna oge miluka tingker, da bubuhan dua naga teh pohara pisan baradagna. Gebos. Dua naga ngahebos-hebos keun seuneu tina bahmana. Lamun seok make bengsin atawa minyak tanah maah teuing beak sabaraha letereun sakali ngahebos keun seuneu oge. Balukar tina seuneu anu pating harebos tina baham dua naga, kayaan di eta patempatan oge dumadakan caang. Puguh wiari pikeun Prabu Ruswana maah kayaan anu sarupa kitu teh matak hariwang, sabab tina dirina geus tembong Dewi Kalangkang. Tapi, teu bisa majar kumaha, dareek nyingkah ti pakalangan oge henteu bisa, alatan ditingker ku dua naga anu pohara pisan baradagna. Heah. Katembong Prabu Ruswana nyabet keun bedogna rek ngalabeu heung lawan. Lep, gorentel. Sanggeus leuwih ti heulang lo keun sirahna, langsung bae si giot ngagorentel ngadon muru Kalangkang lawan. Alatan geus nyaho kana pipetaun musuhna, buragiru Prabu Ruswana ngagajleng rada ngajauhan. Saah, buh. Wah. Teu kanyahoan heula ti anggalna, mangsa Prabu Ruswana keur dina kaayaan nonggongan teh, buntut si guntur ujuk-ujuk ngagebuk kana tonggongga. Balukarna, Prabu Ruswana nepi ka anyuk seruk sarta gogorentelan. Yaah. Dina kaayaan kitu, gancang bae si giot ngagajeng, sarta sakilat nubresken kujang pusaka kana Kalangkang lawan, meneran pisan dina palebah dada. Saah, gabres. Wah. Prabu Ruswana ngoceak maratan mega, maringan awakna anu dumadakan tutung sapada harita. Kerejet, hawes. Antukna maah eta raja anu salila yeung wasa walanggeni teh kekerejetan sakeudeung, sarta anu saterusna maah ngulahek ngaleupas keun nyawa. Hidup Panglima Naga, jorowokna bah apung, kalayan nembong keun paroman anu sugema. Hidup. Nyi Dangding nyelengkeung ngilu ngalokan. Hidup Purajaya. Hidup. Raraah. Siga anu embung tinggaleun ku jalma-jalma anu pating jorowok, dua naga oge silih tembalan es tuning matak katorekan. Ti saparak kajadian harita, boh karajaan walanggeni, karajaan watu bolong katut karajaan-karajaan anu kungsi direbut ku Prabu Ruswana, baralik Dewi ke anu hakna. Si giot asalna mah anu pada nunjuk jadi raja walanggeni teh, tapi kekeh embungeun, dapajar teh aya anu leuwih ngabogaan hak, nyatana Jangjaya. Atuh dina mangsa Jangjaya geus diangkat jadi raja walanggeni, sakabeh rahayat pohara pisan barumahiunana. Ngan hanjakal, eta kabungah teh dipapaesan ku kana langsa, alatan maraotna Nyi Dangding jeung kiraksa, sanggeusna nginum racikan khusus anu aya dina gagantel kongkorong si giot tea. Nepi ka henteu nungkulan ngadahupna Jangjaya ka anyimas ningrum eta dua inohong teh, anu hajatanana pohara pisan rongkahna.
Sanggeus kaayaan bener-bener tumanina, si Geot jeung warga Pamegaran maah milih parindah Dewi ke lembur asalna. Ngan, diogo pisan sakur warga Pamegaran maah, sakabeh bubutuh hirupna ditanggung ku karajaan. Atuh sok sanajan henteu uday keun narima kana mang pirang-pirang hadiah ti unggal karajaan, ari perkara tanah maah kulawarga si Geot jadi panglegana. Sajabat eta, sok sanajan antukna maah si Geot leuwih milih jadi rahayat biasa, tapi unggal raja jeung sakabeh gegedena ogi pohara pisan mihormatna. Rengse rupina mung sakitu bae anu tiasa kasangga keun. Bilih aya kasabit nami, kasebat sareng kajantenan, hapunten pisan ieu mung sakadar carita rekaan. Alhamdulillah, rengse. Sakitu anu kapihatur, pamugi aya mangpaatna, pikeun euntung kahirupan urang sarerea. Pisim kuring Mang Augustin seja nyuhun keun pangapunten, bok bilih yeu carios teu sapagodo sareng carita anu salresena. Sabab memang, sanaos yeu carita dumasar kana kajadian nyata, tapi alur caritana maah diropea Dewi ku sim kuring, nanging intina maah memang kitu. Ditutup ku akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.